Hirup keur cape-capena, sagala kerasa asa beuki sulit. Puguh memang hirup teh teu bisa leupas tina anu ngaranna ujian. Boro-boro keur jalma anu teu boga pagawean, kari-kari jalma gawe wae ku ayeuna mah karasa pisan susahna. Kitu deui anu kaalaman ku kuring. Mang tahun-tahun kuring gawe jadi buruh pabrik. Anu dirasakeun teh beuki dieu lain beuki ngeunah. Ngadon asa beuki ripuh. Ngaran kuring Kiki. Kuring gawe teh di salah sahiji pabrik anu aya di daerah Cimahi. Imah kuring oge masih keneh di kota eta. Tempat kuring cicing masih kasebut asri keneh. Kusabab ayana dihandapkeun gunung. Katlahna mah Gunung Gajah Lange. Sawah jeung tatangkalan masih keneh rarajek. Kuring boga pangalaman anu geus lumayan lila kaalaman. Nyaeta basa kuring jadi karyawan pabrik tekstil di kawasan industri Cimahi. Harita kuring geus rumah tangga, boga pamajikan, jeung dipercaya boga budak dua. Baheula mah sakitaran tahun 2002 anu ngaran karyawan pabrik teh kasebut Gagah. Komo deui pabrik tempat kuring digawe kusabab salian 3 jihna UMR. Katambah pabrik tempat kuring digawe loba pisan lemburanana. Da puguh gawena 2 shift. Jadi dina unggal poena teh asup lemburan nepi ka 4 jam. Jeung harita mah bebeelian teh teu maraha siga ayeuna. Nu matak boga duit bebeunangan ladang digawe di pabrik teh karasa aya hasilna jeung bisa dipake nabung sagala. Kurang leuwih tahun 2010 dunia pabrik mimiti morosot. Ti mimiti kurang najatah lemburan, alatan dibagi 3 shift. Malah teu saeutik oge pabrik anu mehaka-an karyawana alatan sepi orderan. Asup pabrik tempat kuring digawe jadi loba karyawan anu sipatna karyawan kontrak, anu ngajadikeun digawe oge jadi kurang sumanget. Ditambah ku masalah kehidupan sepopoe jeung kabutuhan ekonomi, ngabalukarkeun hirup teh asa beuki sulit. Meunang sababaraha taun kuring digawe jadi 3 shift. Anu tadina ukur gawe isuk jeung peuting hungkul, ayeuna mah kudu ngalaman gawe sore sagala. Nyaeta asup jam 3 sore, balik tengah peuting. Tina sagala masalah anu dising hareupan, kuring puguh harita keur disuguhan ku ujian anu lumayan berat. Alatan kebelit ku hutang anu ngajadikeun kuring beak harta banda jeung sagalana.
Ti mimiti banda anu aya di imah nepi ka kendaraan hiji-hijina nyaeta motor oge kudu ngageleuyeng alatan kebelit ku hutang. Katambah tempat kuring digawe oge keur kaayaan tereh bangkrut. Kejadian ieu kaalaman basak kuring balik gawe sore. Harita lamun teu salah mah poe Salasa. Kuring indit gawe teh ti imah jam 1:30 sore. Kusabab kuring kudu lempang heula ti imah nepi ka sisi jalan jang megat angkot anu ka pabrikeun. Lumayan jauh oge ti imah kuring ka jalan gede teh. Bisa meakeun waktu kurang leuwih 20 menitan. Sabenerna mah ku ojek oge bisa kaduga. Tapi ku sabab ngirit duit nya kuring leuwih milih lempang wae. Di jalan gede ka pabrik kakara kuring naik angkot. Eta dipigawe ku kuring lantaran kuring geus teu boga motor. Anu akhirna kuring jadi kudu kana kendaraan umum dina indit jeung balik gawe teh. Salila di pagawean eueuh anu bisa dicaritakeun. Kusabab sagarupana siga pagawean kuring sapopoena. Eueuh anu aneh jeung teu biasana. Nepi ka waktuna kuring kudu balik digawe. Harita waktu geus nunjukkeun jam 10:30 peuting. Kuring siap-siap beberes alat-alat urut kuring gawe. Nyaeta nyimpen kana tempat anu biasana. Sanggeus beberes jeung salin baju, kuring nempo jam anu aya dina tembok pabrik. Waktu karek nunjukkeun jam 11 kurang 10 menit. Babaturan lawan shift oge can katempo asup jang ngaplus pagawean. Kuring jeung babaturan sejen narungguan di sisi gerbang anu rek asup ke tempat gawe. Aya anu bari cingogo bari ngaroko. Tapi kuring mah ngajanteng bari nyarande kana tembok sabari ngaroko. Mangabung, kuring rek nebeng balikna. Ayo jang, naon mau bisa nganterkeun nepi ka imah mamang teh. Lain teh hayang, penting teuing jang. Tenan naon, nepi ka pangkalan ojek gue. Sekalian bari mangabung ngaliwat. Kuring geus nyarter salah sahiji babaturan gawe kuring. Maksud terek milu nebeng balik. Kabeneran manehna saarah balikna jeung kuring. Ngan manehna mah leuwih jauh deui imahna. Lantaran beda lembur jeung kuring. Tekung silila kasampak babaturan lawan sip geus mimiti daratang. Nyaeta nu kabagean sip peuting. Dibarengan ku waktuna kuring balik, puguh waktu geus jam 11 peuting. Sanggeus aya di pos satpam, kuring ngetok balik heula. Nyaeta kartu absensina anu tuluy kuring cicing di hareupeun gerbang pabrik.
Maksudnya eta ngadaguan babaturan kuring anu rek dipiluan balik bareng. Sanggeus manehna keluar gerbang, bari mau motor, nya kuring oge langsung ngalacat naik kana jok tukang. Anu satuluyna indit ninggalkeun pabrik. Ukur meakeun waktu 15 menit di pabrik tempat kuring digawe ke pangkalan ojek anu rek kalembur kuring. Ditambah kaayaan geus peuting, jadi jalanan teh lowong. Sanggeus tepi ka jalan anu rek kalembur kuring, kuring turun dina motor, bari tepoho nganuhunkeun kanu jadi babaturan. Ayeuna kuring geus aya di gang anu rek kalemburkeun. Kaayaan harita geus sepi pisan. Eueuh tukang ojek hiji-hiji acan anu kasampak harita. Puguh jam geus 11:30 peuting. Nya nepo kaayaan siga kitu mah kapaksa kuring balik gawe teh kudu lempang. Kuring teu ngangkekeun deui. Harita keneh kuring ngamimitian lempang. Lumayan jauh di jalan ka imah teh. Sok padahal jarak teu beda jeung lamun inditkeun mah. Tapi ari dina kaayaan beuting jeung sorangan mah puguh ge asa meleteng jauh. Jabak kuring kudu ngaliwatan 2 RW dina lempang teh. Sora angin ngahiliwir atra kadenge. Ditambah harita mah can loba imah anu diwangun. Saertena teh harita mah masih keneh lega. Kusabab can loba panduduk di tiap lembur. Geus aya sapertilu perjalanan kuring ngalengkahkeun suku. Nu dirasa beuki dieu asa beuki karasa sepi. Eueuh jelema hiji acan anu ngulamprang di jalan eta teh. Sora daun tangkal awi ketebak angin anu kaliwatan ku kuring jelas kadenge. Jalan oge caang ku lampu nu aya di imah warga. Kuring ngaliwatan jalan anu palebah kencana masih keneh loba sawah ngeplak. Satungtung panon nempo iwal kuring anu lempang di lembur eta. Meureun batur mah geus sarare. Sebot kuring keur jongjon lempang geus asup ka wilayah RT kuring. Teuing ti mana datangna, ujug-ujug di gigireun kuring aya nu keur diuk ngalungsar. Manehna diuk ngalungsar teh di sisi jalan. Anu jadi kuring reuwas teh nah tita tadi kuring teu nempo saacana. Padahal jalan anu keur diliwatan teh jalan anu lempeng bari jeung gede. Manehna tungkul
buuk cawigwig bari geus reuteum ku huis. Manehna teu di baju dan ukur make celana pondok hideung bari jeung suku ngalungsar teu di sendal. Awak jeung sukuna katempok kotor. Ukur kacaangan ku lampu 5 watt ti lampu imah anu aya gigireun sisi jalan. Manehna teu ngomong saeutik-eutik acan. Dan gigireun manehna aya iteuk panjang ngagoler. Eta iteuk warna hideung siga dijieun dinu akar. Nempok kitu mah kuring sontak asa nyeak saawak-awak. Bakating kuruwas kacida disebutkeun nu gelo asa can pernah saumur-umur cicing di lemur eta. Kuring nempo aya nu gelo. Rek dipuntenan kuring geus reuwas ti heula. Bari sieun campur bingung kuring nuluykeun lengkah. Dan rasaan asa aya nu beda dirasakeun ku kuring. Awak asa panas disuku nepi ka tukang ngeunceuli. Ngaheam ceuk rarasaan mah. Kuring nyobaan nenang-nenang maneh. Da pugu teu apal naon jeung saha atuh eta teh. An lengkah kuring ceuk rarasaan mah jadi berat karasana. Kuring tenggeureunkeun lengkah tapi naha beuki lila karasana punduk asa berat. Angin beuki karasa tarik ngadiusna. Eta makhluk geus rada jauh kaliwatan ku kuring. Tapi hawa keung lain leungit, tapi justru jadi beuki karasa. Jalan anu dilampah ku kuring lain asa beuki deukeut, tapi justru asa ngajauhan. Ceuk rarasaan mah dina kekayaan siga kitu. Ujug-ujug kadenge aya anu ngomong kanu ceulik katuhu kuring pisan. Silaing panasaran ka kula. Suara anu gede anu matak pikasieun. Ngadenge kitu kuring teu anta parah deui beuki reuwas kacida. Harita keneh kuring geus teu bisa nahan rasa kasieun deui. Kuring langsung lumpat ti babaranting. Bari dicampur rasa kakeung, kuring geus teu malire rasa kacape. Kuring geus teu hayang nempok ka palebah tukang. Kuring lumpat sakulampet. Imah kuring kurang leuwih 300 meter deui di tempat eta. Coba kuring kudu nanjak ka jajalaneun nu rek kagang imah kuring. Geus tingitkeun deui kacape, kuring nuluykeun lumpat kuring. Barang nepi ka imah, kasampak nu jadi pamajikan kuring. Harita masih kena keur barang gawe. Nyaeta nyieun jang dagangan isuk. Nempo kuring siga anu nandangan kasieun. Manehna oge reuaseun. Manehna nanya,
Kunaon kuring siga anu geus lulumpatan kitu. Tapi ditanya kitu teh, kuring can bisa nembalan. Kuring ukur cicing, bari ngareureuhkeun rasa kasieun. Kuring ngahuleng, bari nanya ka diri sorangan, nah makhluk naon atuh dieu teh? Jeung naon maksudna nyebutkeun kuring penasaran ka manehna.